Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana dina pengajaran tilu ieu abdi bade ngajelaskeun kagiatan sapopoe. Caritakeun kajadian di handap ieu bari nitenan gambar. Ceritakan kejadian di bawah ini sambil mengamati gambar. Halodo panjang, walungan loba nu gararing, tatangkalan jeung jukut loba nu parae. Kemarau panjang, kali banyak yang kering, pepohonan dan rumput banyak yang mati. Hujan nu ditunggu turun, cai di walungan ngocor deui. Tatangkalan jeung jujukutan mimiti harejo, tandana alam subur. Hujan yang ditunggu turun, air di kali mengalir kembali. Pepohonan dan rerumputan mulai menghijau, tandanya alam subur. Kalau di lingkungan kita terjadi seperti ini, tentu tidak akan terasa nyaman, karena tidak enak jika tidak ada air, apalagi di musim kemarau panjang. Tanah yang kering dan pepohonan banyak yang mati akibat dari kemarau panjang. Sulitnya mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hayu urang nyaritakeun gambar dina halaman 66 jeung 67. Sumangat diajar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.